Bagong kayak aing ngan nyeri hati deui ku awewe teh. Kamarana baru dak teh goblok teh lah aing keur butuh sok arareueuh. Sebul-sebul teuing goblok teh hirup teh aing teh. Budak teh kamararana ari keur butuh teh hararese. Sia ku aing tadi di teangan teh kemana wae tuh. Aing bos tadi teh ya geus Aing nanya butuh awewe. tadi teh. Geus hayu aing urang ngobrol di ditu tuh. Ngobrol naon ieu teh? Aing pusing bos euy. Sarua urang oge euy. Ayo sarua mah yuk ngobrol udah aing dia. Man, ari sia teh pusing-pusing kunaon eta beungeut meuni kos kitu amuradul kitu carita ka aing. Jadi kieu bosnya aing teh tadi teh nanya ka awewe nya nu dipikar resep ku aing. Heeh. Kieu ya aing teh nanya Dea ai Dea kabogo saha Terus cek si Dea teh ngomong urang mah kabogo si Rizky nu bodas cenah teu cara maneh hideung anjing aing nih aya ceurik bagong udah pantes banget sia mah da emang kos kitu kudu tarimakeun we atuh. da sarwana di goblok teh boga babaturan ge Aing ku kitu teh mah aing ge sarua keur nyeri hate ieu teh. naon teh Keur pusing. Urang teh keur nyerian hate. Sarua wae kos maneh. nyeri hate kunaon ieu teh Aing teh neangan awewe da teu manggih wae ieu teh bingung. Aing ge heueuh tadi maneh neangan patanyaan ka ditu lamun kita urang bareng hayu jeung urang yuk. sarua wae ayo lah jeung aing Heuh urang neangan sugan we di ditu aya manggih anu nuduhkeun. ayo lah Aing kapalang pusing. aing ge da frustasi ieu teh sabenerna mah hirup kieu wae aing nyeri wae awewe bagong teh lah Heuh urang oge sarua bingung ya ta. Mungkin hayu lah urang tadi tu lempang sugan we aya jalana. ayo Hayu. Jika ka dieu ya jalan nama ya. Biasana ka tempat nu kos kitu mah jalanna jiga jalan sesat. ieu meureun ayo ah Wah, tiga aya jelema mana itu tuh. itu tuh gua itu nggak bisa dipercaya bos Peukeun teuing namana ge ikhtiar atuh da ulah ningali dina rupa ari sia man. Hayu urang. Mang. Naon? Wes, naon wes. Heula, Mang. kedeng naon? tong salah paham Salah paham lah, Mang. Naon sok cerita. Ya, urang teh keur cara eta mah koleng pikiran teh loba kapusing, Mang. Terus Kahiji kanyanyerian awewe tah si Darman. sarua wae jeung sia ge sarua Emang lagi sarua, Mang, tapi ieu mah sama-sama gitu urang neangan ikhtiar sugan amang nyaho pangnunjukkeun itu ka mana, Mang. oh nyaho. Tuh ka ditu sampai walungan terus kene eta kapalam kurlingan 10 balik arek bara balik sugan ke naik we tah hidinya tempatna. Nah, kudu ngurilingan itu emang naon eta Pan emang jalan muter. muter Heeh. kajen Emang lah abang mau bisa nganter ka urang? Wah, mau bisa ger sibuk ya jangan kebon. Oh, jangan kebon. Heeh. Nuhun atuh. nuhun bang Oke. Sugan we nya. Tebok kada ku aing sasarkeun. Sama hasil ngan serewas aing. Tanya aing ke pusing sugan. Kalau mah tadi tengah nyebrang. Mas, iya ini. Palam nama tadi kita jalan muteran malam cenah 10 balikan ayo nah anjing kita urang turunkeun we ayo lah. Teuing. aing tiheula Barangkali cenah tadi teh 10. Ji.
dua nya tilu anjing asa capek 10 teh pan euy sarua aing oge asa digaweanku jelema eta teh goblok teh. geus kajin lah aing ngomong Daripada- daripada geus 10 we Heuh, ajeun lah. Ayo, bae penting gas. Nya oge hanteu ada di mana ge. atuh guru Gedeung atuh Pak. jauh keneh kitu itu euy 10 Ya aing oge capek. cing heula tadi teh aing teh asa nanya teh di rambutan eta terkait itu tadi teh kagawean aing tinggal nyebrang goblok amang-amangkeun ku aing sia kagawean ka urangnya buah-buah tadi ngurilingan teh bohong. heeh capek aing Penting lah kapalang eta mah. Tuh, gini amang-amang nu tadi. hei sia tadi ngagawean aing ya aing terjauh-jauh ka itu tinggal nyebrang aing keur ngalamun. Aing meni muter-muter capek sakuduna ulah kitu atuh Mang, nek nulungan mah Mang. aing teh keur butuh tadi teh di heula Nu benerna ka mana ieu teh tunjukkeun. Tah, jalan nama iya kali nyebrang ka dieu. Atuh kunaon tadi teh muter ka Pan ditu. Saria mah ngarewaskeun aing. Nya geus ku aing digawean heula sakedeung. Tuh hampura atuh. kurang eta mah teh da kumaha aing teh Anu sabenerna teh mana tempatna teh, Mang? Tempat naon ieu teh? Eta tempat tanya teh ya, anu tadi. aing teh tadi teh meureun di ditu teh Oh, minta eta. tempat partanya Tah, ka dieu. jadi Mana deket? Ka dieu tah, tanya imah tah. oh iya Iya. oh Oh, heeh. ngagawean aing sia tadi goblok ampura mah ya Kagawean. Bagong teh si hampura-hampura cokor aing nyeri. Sampurasun. Ampes. Beda kamar naik teh. Iya, Ieu tempat pananyaan teh lain. bener di dieu. Mantap. Di mana? Di lebat. Oh, di Lebat. Tapi aya pajakna ieu hampura we. Pajakna naon? Biasa, ieu rokok geus beak. Rokok tenang. Semua duit teh mah. Banget karo orang gitu baru aku. Hina ka aing. Mata siaka dari nya. Gitulah gimana? Buru hayang ujang. Deket. Jen lah aing ya aya tadi jual beskot aja Ih, dupe nya. Ih, kurang atuh men. Geus mati nyusul mah. Kan nyusulnya. Kalau mun hasil bae teh Yang orang. penting mah air mah anteukeun heula. Siapa Oke, yuk? nyusul. Aing mah salah ruas. Kalau tempat kita mana? aing pan kakare ka dieu teh Asal teu yakin ka jelema nu tadi aing mah nu panayaan tadi. urang pecah heula Ah, itu Kedengeran ya orang kali sabah heula yeuh. Sok, mangga. Asa garadeng kieu yeuh. mangga. Astagfirullah. Bahaya kamu. Parah bener musik gandeng kemarin ngobrol kan. Aya naon di teh. Aya tamu di kota. Jelema baru ngomong tadi. Kurang gerejan bae gerejan. Ayo siap mungkin biasa. Siap. Siap kan bener? Siap, tenang, selong. Tuh lah. Jadi anu mah, kurang orang sina ka jero tuh. Ka jero we. Gua naban ayo, siap. asal lila aing itu dukun teh ngeunang Coba tong. Iya. Lu berasuk tuh siapa? Sampurasun, Bang. Rampes, diuk. Diuk sing rapi. Ipet we. Astagfirullahaladzim. Aya naon sia kadario? Kebul, Bah. Jomblonya. Nyahun. Sia nyeri hate nya. Sabah ini sakti aja jika sugan bener ieu mah parajaan. Oh, caritakeun permasalahanna ieu nama. Sok kamu kudu siaman teh lah. jadi kieu banyak urang teh nyeri hate bah urang teh ku awewe nyeri hate urang mah yang nanya gitu kudu kumaha urang itu supaya
Manehna deukeut jeung manehna beunang. Deukeut jeung urang kitu bah. Hiji syaratna Naon tah bah? beungeut sia kos parudan hui kudu diperbaiki tah. Aing geus kabaraha kalian aing disebut ku aing bos. Udah meureun na meureun. Ai sia naon permasalahanana? Ari abdi mah bah. Ieu teh keur hese duit. Boga duit wae. Jeung jomblo wae bah. Kumaha eta teh kira-kira abdi kudu kumaha? Ai Tarik teuing ya. ari sia teu boga duit datang ka aing. Ke poe kemis datangna nginjem ka Bang Emo. Ari kitu mah atuh meureunan abah bisa naon. Ari kitu mah tibang minjem mah urang bisa bah. Heueuh pan nyaho sorangan aing di dieu sorangan pamajikan teu boga aing ge saumur-umur bara tahun aing umur 40 tahun teh. Can meunang awe hiji-hiji acan aing teh jomblo tiba heula balangsa ongko ditu kudu digaram beureum aing mah. Nang pamere digaram beureum ge. Eta sia ari abah tuh bisa naon kurang jadi dukun atuh. Hobi aing mah nantang teh geus teu gablek pangeran datang ka dukun cungur sia teh. Eta sia. Bawa ari kapan ikung kebugan ge ayo.